Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo barudak, kumaha daramang? Alhamdulillahnya orang tiasa patepang deui. Nah sanajan balik deui daring. Ya wios we nya kan minggu kamari atos liburan. Nah janten kedah isolasi mandiri. Nah dinten ayeuna ibu bade ngalajengkeun materi ngeunaan novel. Nyata dina bagian unsur-unsur intrinsik. Nah, pasti tos terang merenya unsur-unsur intrinsik teh aya naon wae. Nah, ayeuna ku ibu bade dibahas deui. Nah, unsur intrinsik dina novel bahasa Sunda mah aya 7. Nya anu kahiji aya tema. Tema nyaeta inti atau pokok sagemblengna carita. Jadi inti dari keseluruhan cerita itu. Misalnya aya novel Dilan. Nah, temana ngeunaan naon? Misalnya ngeunaan rasa kanyaah Dilan ka Milea. Tah, eta contoh tema teh, ya. Anu kadua aya palaku. Nah, ari palaku mah nyaeta jalma anu jadi tokoh dina carita. Nah, biasana tiap palaku teh miboga sifat atanapi karakter anu beda-beda. Nah, palaku dina novel teh dibagi jadi 3. Aya palaku utama, palaku kadua, jeung palaku tambahan. Ari palaku utama mah nya nu pasti anu nyekel peran utama ti awal nepi ka akhir carita. Ari palaku kadua mah anu marengan palaku utama. Ari palaku tambahan mah nya palaku anu peranna teh tepati penting gitu nya. Lajeng aya penokohan. Nah, ieu palaku jeung penokohan teh silih pakaitnya. Ari penokohan mah sifat-sifatna. Terus terangnya ari antagonis mah peranna jahat. Ari protagonis mah anu bageur biasana. Lajeng anu kaopat aya latar. Latar carita atau setting nyata gambaran waktu, tempat, jeung suasana anu ngalantarankeun ayana kajadian carita. Misalnya latar tempat si Dilan tempatna di Bandung. Waktuna misalnya enjing-enjing atanapi isuk-isuk. Suasanana misalnya sieun atanapi suasanana bagja, bahagia. Nah, bisa. Lajeng anu kalima aya galur atanapi plot. Ari dina bahasa Indonesia nama disebutna alur. Nah, alur teh aya alur maju, aya alur mundur. Ari alur maju mah nyaritakeun kaayaan ayeuna jeung mangsa nu rek disanghareupan. Ari alur mundur mah nyaritakeun ngeunaan masa lalu. Lajeng anu kagenep aya amanat. Ari amanat mah aduh eta hilap ku ibu teh kahapus wiosnya. Amanat mah hal-hal anu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan eta carita. Jadi amanat bakal kapanggih saenggeus urang rengse maca carita. Nah, gitu. Jadi misalnya nyebalik deui nya novel Dilan amanatna misalnya urang kedah mikanyaah sasama manusia. Tak kawas gitu amanat teh. Anu terakhir aya puser paniten atanapi sudut pandang pengarang. Misalnya pangarang nyebut nama tokoh si Kondi, si Dilan, si Milea. Nah, eta kalabat sudut pandang kahiji. Ari misalnya nyebutna anjeunna, manehna, atanapi di bahasa Indonesia mah iya, beliau. Tah eta kalabat sudut pandang kadua. Gitu. Nah, ayeuna mah urang sami-sami ngupingkeun deui ngeunaan cutatan atanapi ringkasan novel Patepung di Bandung karya Taufik Faturrahman. Minggu kamari atosnya ngerjakeun soal ngeunaan cutatan novel Patepung di Bandung. Nah, ayeuna mah urang ngulik ngeunaan unsur-unsur intrinsikna. Nah, jadi secara garis besar, secara gurak badag ieu novel teh nyaritakeun perjuangan hirup hiji budak nya anu indit ti lemburna ka kota. Teras
milarian padamelan atanapi pagawean di pasar. Nah, di pasar eta teh anjeunna papanggih jeung rerencangan anyar jeung suasana anyar sarta carita-carita sejenna anu matak pikareueusseun atanapi membuat kita bangga ya. Nah, palakuna aya kondi, terus aya rerencangan-rerencangananya, latarna. Nah, ari dina Cutatana mah latar tempatna di pasarnya, lamun teh hilap waktuna enjing-enjing, tiasa enjing-enjing, tiasa wengi, tiasa beurang, tah eta waktuna bisa. Contohna galurna, nah ari patepung di Bandung mah galurna maju nya henteu mundur. Terus amanatna urang kedah naon nya berusaha, urang kedah usaha pikeun nyumponan hiji hal atanapi urang ulah babari nyerah nya. Urang kudu sumanget sangkan naon anu dipikahayang kahontal atanapi tercapai kahontal teh gitu. Nah, mung sakitu tah pangajaran ngeunang unsur intrinsik teh. Nah, ayeuna tiasa dikerjakeun naon anu ku ibu tos dipasihan nu dina modul, lamun atos tiasa dikintunkeun kana Google Form anu tos disadiakeun. Nya sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.